Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Muhammad Andika Aditama ti kelas 10 MIPA 2. Ayeuna abdi bade ngadongeng sasakala anu judulna Sasakala Gunung Tangkuban Parahu. Dina jaman baheula dicaritakeun aya sahiji putri raja di Jawa Barat ngaranna Dayang Sumbi. Dayang Sumbi boga anak lalaki nu kasep ngaranna Sangkuriang. Sangkuriang karesepna ngaburu sasatoan di leuweung. Sangkuriang dibaturan ku hiji anjing nu ngaranna Tumang. Anjing eta lain sawajar anjing. Nu sabenerna anjing eta titisan dewa nu mangrupakeun bapana Sangkuriang. Hiji poe, Sangkuriang dititah moro ka leuweung ku indungna, nyaeta Dayang Sumbi, dibarengan ku anjing nu ngaranna si Tumang. Di leuweung Sangkuriang jeung Tumang asruk-asrukan neangan sato boroeun. Ngan teuing kunaon, poe harita mah teu aya sato anu liar hiji-hiji acan. Atuh lapur moe sapoe jeuput teh teu bebeunangan. Baka teuing keheul, si Tumang dipencit ku Sangkuriang. Atina dibawa balik, teras dibikeun ka indungna. Teras Sangkuriang teh kanyahoan mencit si Tumang ku Dayang Sumbi. Dayang Sumbi teras ngambek kacida. Teu sadar akhirna Dayang Sumbi nako sirahna si Sangkuriang make sendok sangu anu dicekelna nepi ka aya urutna. Sangkuriang ngambek, teras akhirna langsung mangkat menyembara ninggalkeun istana kerajaanna. Sapra kajadian eta, Dayang Sumbi nyesel ka anu tos naon dilakukeunana ka Sangkuriang. Saentos kajadian eta, Dayang Sumbi teras ngadua jeung tapa. Tina hiji wangsa, dewa-dewa masihan hadiah ka Dayang Sumbi nyaeta rupi awet ngora jeung kagelisan anu abadi. Tos lami pisan Sangkuriang mangkat, akhirna Sangkuriang mutuskeun balik deui ka istana. Saentos nepi ka istana, Sangkuriang ningali kerajaan eta teh tos beda pisan. Di dinya oge Sangkuriang ningali aya hiji awewe anu geulis kacida, nu teu lain eta teh indungna. Ningali tina kagelisan, akhirna Sangkuriang niat rek ngalamar. Sabalikna oge, Sangkuriang teh sosok jalmi anu kasep. Nu matak nyieun Dayang Sumbi oge resepen ka pemuda eta teh. Dina hiji poe Sangkuriang caritana rek pamit menta izin rek ngaburu di leuweung. Sangkuriang menta Dayang Sumbi pangarapikeun tali anu ditalian dina sirahna. Dayang Sumbi reuaseun pas ningali aya urut baret tina sirah Sangkuriang nu arek jadi calon suamina eta teh. Urut baret eta persis pisan kos anakna nu geus ngarantau baheula. Dayang Sumbi teras merhatikeun. Geus lila teh Dayang Sumbi ningali pemuda eta teh beungeutna mirip pisan jeung anakna nu mangkat harita. Dayang Sumbi mulai ngarasa curiga. Akhirna Dayang Sumbi niat rek ngagagalkeun perkawinan eta. Dayang Sumbi teras ngajukeun 2 syarat ka pemuda eta. Nyaeta kahiji, Dayang Sumbi hoyong pemuda eta teh ngabendung Cai Citarum. Kadua, Dayang Sumbi hayang hiji sampan parahu anu gede pikeun nyebrang Cai Citarum. Kadua, syarat eta teh kudu tos dilakukeun sancan panon poe mulai bijil. Nah, dina peuting eta keneh, Sangkuriang mulai ngalakukeun 2 syarat eta. Sangkuriang mulai tapa jeung ngarahkeun makhluk-makhluk gaib pikeun ngabantuan ngawujudkeun 2 syarat eta. Dayang Sumbi ningali pagawean Sangkuriang nu sabenerna hampir beres dilakukeun. Dina waktu eta keneh, Dayang Sumbi oge marentahkeun pasukanana pikeun ngabentangkeun lawon sutra nu warna beureum ti sabelah kota timur, saolah-olah siga panon poe nu karak bijil. Sangkuriang teras ningali warna beureum eta, jeung ngira panon poe tos bijil. Sangkuriang akhirna teu jadi neraskeun pagaweanana jeung ngambek lantaran nganggap dirina teu bisa ngabulkeun 2 syarat eta. Make kakuatanana, akhirna Sangkuriang ngabobol bendungan anu geus dijieunna. Teu lila jadi caah gede eta teh, jeung nendang sampan parahu nu tos dijieunna. Sampan parahu eta ngalayang jeung akhirna regrak dina hiji gunung nu ayeuna disebut Gunung Tangkuban Parahu.